Aduh, anjing. Aduh. Weh, kemana itu kawan? Sare. Aduh, deka euy. Cilaka euy. Aduh, anjing. Alah. Aduh, aduh, aduh. Alah. محمد وآله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun hiris seep kuberit, daun salam, daun sereh, duka tiris, duka teboga duit ya. Ya ngajawab salam, ya leles ya. Dua nana, tiris ongkoh, da bujeng-bujeng orang dieu. Semkuring oge duh, ti tadi teh gigi brige teh. Sanes tiris perlu kurang dikanyahokeun kunaon dimana ditebak angin ya awak sok tiris laras teh lantaran ieu awak urangna ngabutuhkeun angin. Lamun awak urang teu ngabutuhkeun angin maka moal karasa tiris. Ras, sok dina tafsir Maroh Labid diuningakeun dina surah Al-Baqarah keneh teh. Seandainya kalau di alam dunia ku Allah ditahan ieu angin sadetik lamata yakin maut ieu manusia nu boga nyawa maut leres sadetik matak di mana der teh aya angin nebak kana awak urang karasa tiris pan urang dijieun unsur tina angin leres coba nu maut karasaeun tiris teu jok saha kos nulis ngobrol aja nu maot atau sajan nah tuh sok nyanyahoanan ditaros alus meni geneh enga bari salah ge daripada cicing hok cai malah hok bari ngacai. Alhamdulillah tak geuning upan unsur urang teh diciptakeun tina angin tanu ngahirupkeun teh angin teh geura sok da ciri nu hirup mah pasti bijil angin atuh laresnya sok aya nu maot osok hitut
Ara nu maot mah nu hirup nu sok hitut mah nya beres Kang cing ari hitut akang nikmat cing aaso nikmat ngona hese we hitut deuh boga duit 100 juta beak teu pirah hayang madut teh alhamdulillah tamata kita bersyukur di malam ini kita bisa mengrenghap ya alhamdulillah hepan emak urang mah roti jeung sampe jadi ngomongna mengrenghap hampurannya ya bahasana ada mengrenghap saeutik matak papatahan budak teh sing bentes ieu mah Sunda sawareh Indonesia sawareh berasok cuci mulut cenah menang nginyeum teh mulut mah da urang Tugu Jaya mah lain mulut cek Umi bangus haji deh aya nu leuwih sopan ning euy sugan tadi si Anyur bangus deh cing sok cuci mulut tah basa Sundakeun kumah bangus nya aduh hadenya euy teh jeung aya kumah bangus segala sok urang teruskeun nah teh jeung bangus di segalanya euy kana da ubar tiris mah kieu Pak alhamdulillah sok Mandalika bojong kokosan ngalah salam jeung ketewel apal ketewel putra nangka teh beuki ngeunah teh coy keur di kobong mah beak nangka guru kan matak alhamdulillah sim kuring ieu jiga ketewelnya ada sok atuh pan jenis siniran ieu teh sakali deui kabawa balik kitu Mandalika bojong kokosan ngalah salam jeung ketewel lamun segaku cinta kana pangawasan yu ngajawab salamna masing well sok lah geus umum ning ka dieu teh nya euy well teh sugan teh karek samet si Anyur well teh sok atuh ulah kabobodot teh nyo kasamaran tinggal da bahasa Inggris teh well-wellan teh well artinya baik jadi urang dia teh sing well amin gitu oke heula encan sok meh heulaan naon teh urang dieu sadayana nu hadir sing well lamun bahasa Inggris mah well teh baik lamun ceuk bahasa Arab eta teh waw iya sukun kapayun aya lam jadi dibacana teh wael ceuk baheula wael so teh mun ceuk ahli qiraat mah wail beres pan geus zaman orde baru ayeuna mah baheula mah kae papa ela ge teu naon ayeuna kaifa leres itu mata sok aya geuninganan ai di Tugu Jaya aya kepo bahasa kepo aya tah eta kepo teh ditasgirkeun ceuk ahli parabot mah tasgir teh dileutikeun dalamun mukabarna mah teh kaepa lamun kaepa mah ingin tahu yang banyak lamun kepo ingin tahu yang sedikit geuning kitu atuh nya ai ku santri mah dibukanya Pak jadi ece mah meuni kepo tah jadi ece kalau bahasa kepo itu ya Allah kieu bakat ari can datang kopi teh sok rungsing Gusti nu Maha Agung ieu sorak jadi ngaleutikan kieu aing mah ya Allah kopi ece pencet deui belah dieu
eta teh kagitakeun saeutik jadi robah sorana. Tah pindah deui anu mah. Heeh. Abi mah kapencet cetik. Pan teu kapencet ieu mah sok pindah. Komo can datang kopi mah. Moal. Ah kena ya. Sok teruskeun ah. Artina wail mah wadin pi jahanam. Hartina teh hiji lubang nu aya dina jahanam. Duh, geuninganan wel teh euy liang jahanam teh nya. Liang nu aya dina wadin pi jahanam. Jadi aya hiji lubang nu aya dina jahanam. Eta jahanam teh gogorowokan ku panasna wail teh. Dikanaros malak penjaga neraka teh Gusti kanggo saha ieu teh diciptakeun ieu seuneu meuni panas-panas teuing kanggo sang raha cenah ieu teh meuni panas-panas teuing kieu ieu neraka. Nah, jeung si gareng dijaga. Monya ieu juga gareng, Pak. Tosing. Heeh. Ieu teh kanggo saha Gusti meuni panas-panas teuing. Ieu kaulang. Tekiat ieu nandanganan nanggerak. Kunaon teh sonde kitu aing mah? Ah, kunaon teh ieu ngageletrak ieu? Oh, kopi. Nyaeta diwalar wailul lil jahilai sulam ya ta'ala maratan waidatan. Datang cai susu. Alhamdulillah. Duh, yang saya pinta air yang hitam, yang datang air yang putih. Ya itulah warna-warna kehidupan, betul? Tah, mama cai susu mah ngeunahna teh dikeureueuh sia. Anu kenyot teh. Amuing aing. Abong dina pangantenan kan ngenyot aya dia. Ada ternyata geuning diwalar cenah ieu teh nu bakal jadi eusi wail teh keur manusia subuhun manusia nu mana ieu nu ngaran wail bakal dieusian keheula ku manusia nu kumanang-nang di alam dunia hirup kumuh ti masjid di ka magrib dari Sabang sampai Merauke manehna dibere umur ti kawit brol ka alam dunia 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun sampai 25 40 35 50 genep 5 70 75 80 sampai 100 tahun ngan anjeunna saumur-umurna teu pernah ngaji sakali-kali acan siap eta bakal diasupkeun nyata kanu ngaran wail naudzu harapan ageng ieu nu hadir sadayana nu diangkir ku sohibul hajat bagja bingah amarwata suta bingah kagiri-giri bingah nu taya papadana lir ibarat kagunturan madu kaurugan menyan putih. Alhamdulillah ayana bingah nu amarwata suta bingah kagiri-giri sabab ieu nu hadir wengi ayeuna ieu teh tos kacatetkeun milari dina kitab Kifayatul Azkiya karangan Muhammad Syato Dimyati. Ternyata orang-orang yang bisa melangkahkan 2 kakinya mengepatkan kokodinya iya kan bahasa Inggris kalau kokon
angkat ka pangawasan ieu ngalangkahkeun dua sampean ngepatkeun dua pananganana ternyata tos gaduh jaminan bari calik sareng guru-guru kiai ajengan guru urang satempat eta ku Allah tos disayogikeun patahalahu sab'ina babar rahmah tos dibukakeun ku Allah nyaeta 70 lawang rahmat amin. Matak nu hadir pangawasan wengi ayeuna ieu nu gaduh hutang tinang tos lalunas asal dibayar nu gaduh cita-cita hoyong kulkas 12 pintu tinang tos bakal laksana nu hoyong Magicom make remote tinang tos bakal laksana nu hayang kolor make remote malah cenah hoyong BH atawa kutang make remote bakal laksana da bakal laksana amin. Duh pantasnya mun boga kolor make remote anjay kerenang tung teh salakina pencet porosot ada pemajikanana meureugeur make BH pencet ku salakina porosot ada kan kadewe salakina keur ngagantungkeun manuk ka luhur dia pencet porosot eta manuk pan kukur padahal nempo baturna meureun pa bolenang halo mudah-mudahannya sing sarehat sadeananya ya lawang rahmat ya 70 geus dibukakeun matak dijamin Pak man tolabal ilma faqad tolaba kullasyai sing saha wae jalmana sabab man nuduhkeun kana lisya gilam teu nu jangkung teu nu penek teu nu begang teu nu montok teu nu bodas teu nu hideung Pak rek saha wae ngalangkahkeun dua sampean ngepatkeun dua panangan maksud tujuan milarian ridho Allah dina tolabul ilmi siap-siap eta jalmi bakal dihasilkeun tina sagala rupi pamaksadanana tuh matak nu gaduh hajat ya geura beres teh hajat bakal kabeli mobil aminah atuh bangun embung tak kitu atuh amin heula nya matak ieu urang dieu sadayana lamun tetangga urang kabeli mobil teh sing alhamdulillah sing luhur alhamdulillah ya Allah tetangga abdi nu tos hajat kamari ka PCR Pajero jeung Fortuner amin bahkan dia nu hadir ge ka Palesir Fortuner jeung Pajero amin doh geunah alhamdulillah sok urang teruskeun alhamdulillah alhamdulillahilladzi ja'alan nikah syari'atun min syara'i'il Islam wa awwalu man fa'alahu nabiyyuna Adam alaihi salam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak faya ayyuhal ikhwan ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karimi wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim
maknane wallahu a'lam bil muradi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatallah. Tabarukan bid-du'a Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma amin wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama orang sami-sami manjatkan puji syukur ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang sunyi dihembuskan angin yang sepoi-sepoi. Alhamdulillah jasad tikawit tiluhur saujung rambut tihanap sausap dampal tigigil saguling cingir di tengah saya aya kesehatan katut usia urang sadayana tiasa dianggo syukur nyaeta sejak tolabul ilmi nu dikemas dina acara walimatul ursy. Mudah-mudahan usia urang sadayana ku Allah sing ditambih-tambih sehat bari barokah. Bari paos najan nanggang ti tempatna najan jauh ti dumukna sanajan kahalangan kumega balam kaurungan kumega manunggoy ning dipeting ruangan salana terus sumbi nu basar anu ngeging sanganda terus eling ka Allah Rabbul alamin Allah nu mangadanan salam jeung kataraja satu mulai satangkara geuning jagat atuh si pangisina ti miti utok tonggolang taga ecet-ecet gogodongan katut manusa nu wajib babakti ka usun masuci ku maula ka Allah azza wa jalla. Salajengna ribuan langkah geus langkah jutaan renghap geus ditedap ka duduh jeung katresnan ati dugi ka nyumpunan yang datang sumjanangan rahmat ya Allah syafaati Kangjeng Rasulullah malah mandar barokah ti para alimil ulama ti guru-guru urang sadayana tedanget ayeuna dugi ka alam adbal kasorang uluh itu geuning tatangkalan nu pinuh ku buah-buahan hiasan kembang mangkok rigar balik ketang kade dendah cair mising kada selak bodas lir berlian ngeslakna kana ci socan mata kreueus kana ati. Atau wajib ke urang sadayana sumrah diri manjatkeun sadayana puji samemeh dibuka ieu ngaji barabai mega bodas semua paul gagancangan paburincaya kaslir angin nyorotna sajomanter lir gebraina sajagat raya awar katersna disim kuring nu pinuh ku kabingung sugih ku kasedih wirehi ngaraos isin kidang tata duduga prayoga jarang rumasa jarang tumalima kalama dan dilahminal hijal maku Allah Subhanahu wa taala atuh mangarebeur bersyukur yu urang panjatkeun ka Allah nu magoh pureus samemeh dibuka ieu catur ilmu lir gebraina dada pangapakan batin ning lir ning rasa katesna rasa kacinta geus entep disorot rasa kadeudeung bagia tumandang datang urang rabut kapuh urang papai kakar urang nutur jeung kapungkur para rasul urang mapai tabak ulama baheula sok sanos engge rasul parantos pupus tuus lawas wafat tapi pusaka ditinggal Al-Qur'an jeung hadisna moal daekeun luntur kuluput usum malikeun laas ku kiasnya jireh ning tong sadayana katebak ilmu kebadang buruh kacamparing angin-angin sor ka Bogor yang Karawang guyur-guyur saca anjur demi lemur RR sajagat raya nepi ka desa-desa ngadalingding sapanjang peuting nyambuang sapanjang beurang negakeun kalimah thayyibah la ilaha illallah kompak la sawang sulan deui sing ikhlas manahna keheula encan mun ieu ngangkat la berarti paratkeun kana mun-munan keheula la bawa ke kanan ilaha bawa ke kiri illallah siap la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti masrik dugi ka magrib dugi ka urang sadana kiwari pamuka catur tur yang jadi jarami minangka mabaktos kumula sanes ngabisan ngingetan kalingan kahadirin wal hadirat allati rahimakumullah
jisim kuring katarikat haji kapati-pati kurahmat Gusti pedah pidau Gustina Al-Quran wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri silih asa silih asih silih asuh silih tulungan silih talangan dina raraga ngawangun ukhwah Islamiyah sareng ukhwah insa sakali deui jisim kuring katarikat haji kapati-pati kurahmat Gusti pedah pidau Gustina Al-Quran wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri silih asa silih asih silih asuh silih tulungan silih talangan dina raraga ngawangun ukhwah Islamiyah sareng ukhwah insaniyah jeung insyaallah deui nyawios dateuna naon pan man lam ya'rif lam yahib lam yahib yahib ya kota cinta maka tak sayang tak kenal maka tak tanya misalah deui wae keuna sabab aya keneh kaidah ulama man lam ya'rif fi syariah kopi lamun urang teu apal pasti bakal ngadampal kana salah matak salah jeung bener teh kudunya ho ulah hayo we nyaho teh nu bener anu salah henteu maka bakal ngadampal tanya nu bener jeung nu salah kudu insya mata kade ya kedah dangukeun dang aya genang apal genang nu sok ditakola ning dung dang tuk tuk dung dang dung dang dung dang enggeus eta teh genang kade da bahasa Sunda mah Bapak Ibu sadayana genteh bahasa eta teh disebutkeun bahasa kirata genang ari genteh cicing ai dangukeun matak sing telak aya geuninganan sok kena kira talkinan tauran teh kudu talkinan pac ayeuna leres disebut talkin teh telak sing yakin tah talakeun ari insyaallah kusin gede sin leutik sin gede insya anu makhrajna teh tengah letah diadakeun tah kana lalangit belah luhur insya makhrajna tilu nyata sya iya ja jaja wali jajana iya kana ulah iya Allahu akbar iya kana berdua iya kana mohon minasya panima ingsa niyah nganggo sin yeukeun nae jadi sakali deui ngawangun ukhwah Islamiyah sareng ukhwah insaniyah amin ya rabbal teka selip dina hati teka salap dina dada salawat rauh salam Allah ay makrunan bi tadi sabab pawasna masing mayang ngagelenggeng masing ngocor ngagolontor kocorkeun dikajarkeun diaurkeun ditamplok patokeun dijulus azaban mentak baskomkeun anu jantan mata holang nalam nabi terpuji rasul pinunjul habibana karim kangjeng Nabi Muhammad kalih kanten ka kulawargina sahabat tabiin itba tabiin malah madari sing paratna patuhi ka urang sadena selaku umatna mugi-mugi urang sadena masing kateteran kabulateran kasimuhan kabaseuhan kaemratan kawalataran karau kapangku kakalek kasangkeh kapayungan katang tayungan yakni ngengengkeun syafaatul uzma mantana di yaumul qiyamah amin ya robbal kapayunkeun doa nu kapihatur kanggo kersana sahibul hajat mudah-mudahan mantena aa sareng eteh sarimbit ku Allah subhanahu wa ta'ala ya syukurna sing ditampi amin atuh mudah-mudahan ya akang sareng eteh nu kusim kuring didoakeun sareng jamaah sadayana mantena syukurna sing nambih barokah ngudag anu can aya meungkeut nu geus aya amin kalayan ngalangkungan asma'na al-mukarram pangarsana akhinal kiram muratibul auqah nu sangat dipihormat isim kuring tiasa nyangem hakikatna ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala hatur nuhun ieu waktosna sing ageng manfaatannya sabab jalmi anu akalna sehat jalmi anu akal sampurna maka sok ngamanfaatkeun kana waktu ieu nu hadir ieu teh jalmi-jalmi pilihan Gusti Allah amin sabab anjeunna ieu teh geus ngabelaan ngorbankeun hiji waktuna leres ieu waktu ibu bapak pamuda pamudi ieu nu hadir wong ayeuna teh geus ngorbankeun waktu ieu teh
Dan biasa nama imah simkuring ya simkuring wayah kieu teh Bu simkuring Pak simkuring geus menang 18 pulau wayah kieu teh ari di dieu mah moal jigana teh moal peda jauh tapi ayeuna alhamdulillah jam sakieu teh urang sadayana yeuh tiasa tetap rengkenak nyerak daleg nyekal pageuh cicing calik tunuh ditahan cangkeul kompak atuh tunuh cangkeul sing sireumeun arematik atiris hayang sare ieu bentuk pengorbanan maka innallaha la yudiu ajrul muhsinin maka Allah moal rek ngalalawarakeun yeuh kana kasaean ibu bapak pamuda-pamudi nu hadir wengi ayeuna siap-siap engke bakal jadi amal soleh amin ya Allah ya Rabbal kapayunan oge keresana para ajengan guru-guru jisim kuring sadayana nu sami hadir bingah nu amarwata suta sadayana guru-guru jisim kuring khusus nu aya di mahpalah ajengan-ajengan kiai-kiai guru-guru urang sadayana doakeun sing paraos yuswana barokah oge sing dikeatkeun tambih istiqomah sabab godaan di zaman ayeuna masyaallah ngamalkeun ilmu teh Gusti nu Maha Agung heueuh aya ilmu teu boga harta kadang-kadang eleh teh aya ilmu na luhur teu boga harta ajengan teh dianggap lain ajengan da mah da ajengan mah beunghar tuh eta teh geus salah pandangan leres teu mata kurang doakeun guru-guru urang sadana sing tampi istiqomah karariat amin ya Allah ya Rabbal matak didoakeun ku sim kuring guru-guru ajengan kiai sing balaleunghar laloba duitna amin nya pan sim kuring ieu teh ka dieu teh ieu teh keur neangan dukungan eueuh nah dia jeung duit ya keur neangan dukungan pan dia teh ngajak ngaji teh dukungan teh sok jeung siburin teh yuk urang sasarengan da umat Nabi mah sok resep narima kana warisan ti Nabi mana umat Nabi disebut umat Nabi teh jalmi nu sok nampi kana warisan ti Nabi nyata ilmu tah jadi nu hadir ieu teh sadayana teh umat Nabi amin eta nu geus yakin mah nu bakal nulungan ka urang nu bakal nyalametkeun ka urang nu dipaparinan ku Allah saur Allah Muhammad pek sapaatan umat anjeun tuh salam dunia ti masrik nepi ka magrib tah jangan salah mencintai urang cintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi geus yakin Pak saur Kangjeng Nabi ini la arju an asfa'ala ummati yaumal qiyamati ala ma fil ardi min syajaratin Gusti abdi mah teu aya deui nu di Arab-Arab engke di poe kiamat teh lintang ti hayang nyapaatan ka umat kami amin ya Allah ya Rabbal alamin tah ieu bentuk matak sim kuring kadege yuk sasarengan ajengan ngajak mingonan kiai ngajak mingonan urang dongkapan amin tah di mana ibu eta ngalaksanakeun maka termasuk umat Nabi sim kuring ka dieu teh keur neangan dukungan supaya loba ka ditu teh kata digerok ku Kangjeng Nabi mana cenah Tugu Jaya abdi cenah tuh mangga urang mana urang Tugu Jaya abdi cek awewe mana urang Tugu Jaya torojo teh abah-abah iya cenah kaula apa nih sekolah iya abdi cek 40 tahun tuh saja bitik itu sim kuring ka dieu teh sami keur neangan amal sek amplok di wae aing mah dia mana menang pasti balik mawadu dulur loba nah ya urang heulakeun supaya kaharti kunaon Kang kudu wawuh heula sabab nu bakal diaku ketika urang engke dina jero kubur ditanya ku malak we dan malaikat mah jama berarti kudu loba jadi malak
munkar malak nakir kita nanya man robuka waman ikhwanuka saha cenah dulur anjeun. Ternyata orang ditanya bakal bisa ngajawab kalawan penjawaban keimanan orang ku amaliyah di dunia. Dijawab al muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Tah ngaran muslim, ngaran mukmin, mukmin lalaki, mukmin awewe, nu iman, nu islam, nu ihsan, nu bakal diaku ku urang engke ketika nyangkaruk di alam kubur leres. Ya Allah. Sedengkeun urang teh geuning sok kapopohokeun di alam kubur teh. Asa poho, asa moal maot teh hirup teh. Leres da. Ya Allah. Sedengkeun geuningan dina nadoman Syekh Burhan dijelaskeun. Kieu nadomanana teh. Ya man bidun ya hustagol qad garrahu tulul amal aw lam yazal bi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu yati bagta wal mautu sundukul amal isbir 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 ala ahwaliha lamutail labil ajal jalma nuker ka bobodo teh nyoka samaran tinggal nempo itu hayang ieu hayang rumah sahirup urang teh sarek sasalawasna ingetkeun al mautu ya'ti bagtah ingetkeun ieu maut teh datangna ngageretak teu mere nyaho teu mere nyaho datangna eta maut teh teu mere nyaho. Mudah-mudahan urang mah keur kayaan eling amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kapayuneun kersana kori nu dipihormat kapayuneun jamaah sadayana teu hilap ka kaur-kaur desa aparat pemerintah Bapak RT hadir. Hadir Bapak RW Bapak Linmas aya. Siapa Bapak Linmas? Yang saya hormati itu pengamanan Bapak Linmas. Alhamdulillah tukang son aya nu dipihormat kalih kanten jamaah sadayana rahimakumullah nu dimuliakeun ku Gusti Allah. Ieu sadayana urang uih ti dieu sing kengeng ilmu nu manfaat kalih kanten urang sing tambih-tambih barokah amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pak aya bapak-bapak teh Pak Bu sok ieu sohibul hajat teh saha namina teh Ibu Neni sareng AA almarhum. Ieu nu hajat ngunang urang sadayana ieu teh bentuk bilih can apal hoyong didoakeun. Hoyong naon cenah? Hoyong didoakeun. Kahiji ieu panganten anyar pangdoakeun ku sadayana sabab ieu nu hadir mah nu tos linuhung ku ilmu panemu jembar ku pangabisa. Sabab urang mah tidak terlepas tina doa. Doakeun ieu nu kasep saha panganten pamegatna teh? Datar aagatan adatan agatan sugan teh datan dalimaan nyebut teh adatan adatan sareng neng aduh dieu aing euy pokona eta panganten barunya pangdoakeun ku bapak-bapak ku ibu-ibu sadayana masyarakat kampung nyaeta Tugu Jaya
Yeuh sadayana tamplokeun doa ka anjeunna siap. Sok urang doakeun anjeunna rumah tanggana sing disabarkeun, sing disoleh-solehahkeun, sing dijembarkeun milik rezekina, sing dibeungharkeun hatena, sing dijembarkeun hartana, utami nama sing ditampi amal ibadah pertikanan teh ku Gusti Allah amin. Oge sing nyanda kana pasunahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya robbal. Kalih kanten atuh harta nu tos dikaluarkeun nu dianggo ngoloran besi. Pan besi itu dikoloran. Ding-ding make calana. Ieu kembang da ieu teh meureun lain nu gaduh nah lainnya. Ieu teh menang mayar.